lis mekaten pengantika Rama Guru tu geningan iap kapayun lenggah natur tabagea parantos lenggah dina pasamuan dina wangkit kiwari kapayun lenggahna pemage Ki Jaro ditampi ku hasta kali kalayan nuhun ditampi pang bagiana Ki Jaro dah ayak itu aya sepuh teh kapayun lenggahna sepuh sawios Jaro di dieu bae mah da kareuge najan bari jeung dipengker oge eces kulanya supaya rada aya angin meusan tenan kulanya rada timbalan anu disaur geuning tuh parantos cunuk nu di ondang parantos datang nu diangkir parantos linggi jong mangga anu sakumaha dipadung dengkeun dina mangsa poe kamari jeung mangkukna Jaro timbalan kasep tuh buah hate kemang soca mustika mang di paunangan bagea sasumping nagatot kaca kaulan teman dipayun putra Gatot Kaca nampi kana pang bagea paman kalayan nyanggakeun sembah sinungkem konyuk panjenengan Rama paman pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa lantengen tu geuning disimpen puluning hati pun dehing mas taka kasep timbalan deka kantun kaunyuk eyang dijajar sokalima nyanggakeun sembah eyang nuhun kasep nuhun eta sora nepi ka ples we jiga bapana laras tamleg we kulanya sada bapana pisan Bima abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan laras uyah matra teh kaluhur nuhun kasep kanten nya sareng saha ka dieu tuh eyang sumpingna jeung Aswatama pun anak pigurueun hidup nya nya duaan we 2 ekor nya calon timbalan nembe sumping atanapi geus 2 poe di dieu teh tuh geuning moro geus nganjreg di patempatan hareudang oge da geuning betah di dieu mah ayeuna mah geus leucir jalan ka dieu teh nya rada resik kulanya katawisna ge baheula mah kerekayaan ka dieu tahun 2018 teh ulu jalan teh nepi ka garare jelog seur long nya poek ongkoh eueuh peneranganna ayeuna kumaha kulan ayeuna jalan leucir laras caang ongkoh nya harurung harerang nya caina ngalir teh geuning bari jeung bersih bagja nu teh papadana gawe na ieu Bapak Kades sigana laras jasa Bapak Kades Pak Haji Anwarnya kan tenan bola mah kok kasukaratu teh kumaha sepuh loba singa singa naon ai teh singa kumaha singa dagor singa geblug gitu singa rampeol loh danya bangsa dengkeuneun deup nanging saacan toplak balaka emang gening katinggal itu Kakang Semar ka dieu numawi aya karuhun ngahaja diondang ka dieu teh kaula teh nyuhunkeun disarengan ku Wah Semar disampeun sareng palaputra jadi anjeun nu ngondang timbalan edas aya naon karena teh Semar teh Jaro timbalan ama be paingan bau hele ka dieu paingan meleding atuh nepi ka meleding aya suga teh lembing bit nya suga teh kuman oman kapayun ua kahareup Kang Semar kahareup euy kapayun ua adu aya anak nu amuy aya anak tipayun nampi kana pang bagea juragan pangaulaan kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos sembah kaula aya dina dampa sampean panjenengan nu ditarima ka kawuwuh kasepuhan ti astina yo kareueung ngadenge sia mah tangtos kalina teh eta hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna malung ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana muga salirat tiasa ngahapunten kurang pada-padakan oge
simkuring teh digugu Surya ku juragan anu palai di sarengan kadieu dongkapna rasjik hapunten bilih kumawantun nincak bermadani anu sakieu harurung harerangna nyagakeun sadaya-daya burung gusuh datangna ka dieu Kang nu mawi simkuring teh teu talata heula kapun bojo Beres atuh. margi napi uleman disalira pangagung wireh juragan anom teh palai di sarangan ka dieu ku Jisi Mabdi Teu geuningan dalah. malih mah entok oge teu kaasupkeun kana kanan Aduh, abah iku rusuh panggil. nepi ka gede hulu pisan Loh. Laras kulan. jeung deui ieu Gatot Kacana matakna kaos eueuh asisten bae Nya kau subah badega we. kawas eueuh badega bae nu nutur kitu patur sagala Nya. lebar ku kasep-kasepna Laras lebar kumen. bisa gedengan teh aya we demit nya Aya we leber teh lan. Ono mah aya wae ono. tansah diajeng-ajeng aya pikir sanaon ieu teh juragan pangaulaan teh tansah diajeng-ajeng paman oh kieu kasep Cobi. purwa dihaturanan lingi kumang teh memang aya padung dengkeuneun ngan saheulaanan mangga haturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan hidup geus bisa nyosan kana pangangkir mang timbalan Tuh. oge sakaligus mang salaku Pandawa anu ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara ti mimiti pupucuk pamimpin nyatana wahidep Kakang Yudhistira oge emang anu ngeuyeuh dayeuh di kaadipatian Madukara rek ngahaturkeun layang pangajian anu saluhur-luhurna ka hidep Gatot Kaca Tuh. Iya, iya. dasar tina rasa rumasa wireh najan bari jeung hidep teh pernahna anak tapi dipercaya jadi keamanan Tuh. pikeun naki serangan jeung di luar jeung di jero nagara Laras. anu memang mang tenginjem ceuli tenginjem panon ku ayana hidep mangkon Prabon jadi lurah Tamtama oge jadi adipati di Melajang Tengah ku ayana hidep ngajabat teh ngabalukarkeun sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang adem ayem turta tentrem malih ingon-ingon oge pada mulang ka kandang sewang-sewang tawis ieu nagara teh aman jeung raharja Taya panyelewengan. timbalan malah mandar ieu teh sagedengeun ti caritaan batur anu silung anu nepina kana ceuli Pandawa Tuh. anu datang ti lawan politik anu cenah Pandawa teh ngajenengkeun dulur jeung barayana jadi pamimpin nu kasebut nepotisme Laras. tapi ieu isu bisa ditepis jeung dihindarkeun kulantaran anak dulur jeung baraya geus ahli dina widangna Nya tos dinapakna kulan. tangtuna bakal aya deui berita jeung warta anu silung ka hareupna lamun urang goreng lampah dina pagawean Ya, gantenan. taku kitu nak nitipkeun ieu caritaan teh rek nyimbehan ngaliwatan kadeureuh-kadeuri anjeun poma ka hareupna ulah rahul ulah gede hulu jeung sajabana Ulah dibarengan kulinyok kulannya. ulah rasa ieu aing uyah kidul ulah rasa aing luhur kuta gede dunya anu temahna cul kana kawajiban tuna jeung dina digawena Tuh. timbal diestokeun Nya. ulah angin-anginan ulah angin-anginan model Aswatama tak kitu terangin-anginan manehna mah Raja lah. Nya. Kulan. dipercaya jadi komandan Hansip di Asinar teh Eta teh. nya Aduh. marukana geuningan. jago dina ilmuna jago dina usikna nu matak pantas lamun Gatot Kaca ngaguru ka Aswatama Oh, cocok pisan. sabab geus tamplok aseupan ilmu penemu jampe mamake Diketruk. ibarat Arjuna guguru kadorna hidup ka Aswatama Tuh geuning. nya Laras. engke jaga lamun lulus jadi muridna Aswatama yakin hidup teh bakal jadi pujaran Jajar Sokalima Nya. nya Janten putra ajaran kulannya. Gatot Kaca Komayana Ya. Aduh. pan ieu mah Arjuna Sunandar Ya. hidup mah Gatot Kaca Aswatama Aduh, gitu Tuh geuning. da siapa keseuri ih henteu ngiring ngaulujengkeun bisnis ya nya Bisi ngaledek. timbalan oge ka Kakang Semar kulan nuhun oge kaula salira anu dipandang salah sawios pini sepuh di pakampungan
anu ngilu ngaronjatkeun dina rupa halwidang kagiatan di pilemburan boh tina keamanan boh tina kabersihan sareng sajabana malah mandar kampung Tumaritis desa kenal Gorowong teh jadi hiji kampung percontohan pikeun kampung-kampung anu liana nuhun pisan ka ih sami-sami nu Jegening. ai ku kitu teh amada simkuring teh pan lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Leres kulan wa. nyaeta simkuring teh anu kedah dihormat dimimiti Bapak RT Bapak RW luhurna nyaeta Bapak Raja Kerajaan di negara Amarta Kadipatian. anu memang sakumaha program anu parantos diluyukeun kedah nepi ka masyarakat Leres. dikeresakeun kiwari teh nyaeta we ngeureuyeuh nikre sanajan barjeung pateu luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan Nya alon-alon. si karacak ninggang batu laun-laun jadi legok alon-alon asal kelakon Tikreh ngeureuyeun. aiku kitu teh mah ku ayana gawe bareng atuh simkuring salaku pini sepuh baris olot Tuh. ataupun anak salaku ketua Karang Taruna si Cepot Nya ketua pemuda itu teh. atuh cenah tina ketua DKM na Kusidawala Loh, remaja Mas. atuh remaja keamanan si Gareng Eta bagian kamar. nepotisme hungkul Oh nya. nya Kan jadikeun dulu we anak.